Ngawitan Sunda usik kobana zaman Sunda kabagian memeres zaman. Berarti jawabanna sikap orang kudu kumaha nya harapan pandemi beresan. Cara meresana Tah cara eta diwaler kan di dinya. Kumaha atuh sangkan urang apal kana obana zaman. Pan zaman mah ieu mah wenangna di Gusti. Lain di urang zaman mah gitu. Sok anu bisa mainan pandemi. Unggah negara rieur. Rieur. Akhirnya kan pendekatannya materi, pendekatannya APBN. Kobo karena dia. Lain di pernah ke kan virus teh boga tempat. Bere tempatna tadi lemah-lemah. Tah janten ku kondisi situasi urang ayeuna gitu. Di zaman saproski gitu. Naon tah Kang kitu-kitu kapayuna gitu. Nah, eta perterusan anu pentingnya. Nah, janten sakiring anu tilu hal tadi. Virus, pandemi, dampak. Nah, kudu kumaha urang. Lengkah urang gitu, lengkah urang. Nah, tangtosna urang tadi terus didongengkeun ternyata karuhun urang terus kadu catetan. Anu tiasa dihubungkeun, tiasa ditafsirkeun sareng kondisi ayeuna. Ada orang anu hak anu katitipan, titip waris nu katetesan katitisan gitu. Salah kunci putu kan. Sahak kangge ditenan tukusan karuhun gitu tah matak disebatkeun di dinya. Nah, upami ieu ngagambarkeun beraknya tanapi sasalad cek bahasa Sunda namanya disebat virus teh walau karena pandemi hartosna lintas negara. Berarti lebet kan dongeng zaman. Dongeng zaman. Tah ieu surupun di sareng dongeng Patun Bogor tadi Sunda kabagian memeres zaman. Pan ciri ieu teh ditungguan keur urang mah bari ngalaku ditungguan teh iraha atuh teh aya ciri zaman teh. Nah pami urang ditenan kayaan kiwari terus urang disurupkeun sareng dongeng sepuh kapukur anu aya dina Patun Bogor meureun ieu disebut obahna zaman teh. Perubahan zaman. Perubahan gitu. Peradaban gitu mata kayak kecap new normal. Hartosna aya zaman baheula teh teu normal. Itu normal kasaha ditibankeunana. Nah urang nyebut teu normal ka tetangkalan. Ka manusia. Ka manusia. Da eta sumberna mah gitu. Nah berarti aya hiji obahna zaman. Nah kumaha cek sepuh dina pantun eta sebatkeun keur bekal urang we nya sebatkeun Sunda kabagian memeres zaman. Ngawitan Sunda usik kobana zaman Sunda kabagian memeres zaman. Berarti jawabanna sikap orang kudu kumaha nya harapan pandemi beresan. Cara meresana tah cara eta diwaler kan di dinya. Kumaha atuh sangkan urang apal kana obana zaman. Pan zaman mah ieu mah wenangna di Gusti. Lain di urang zaman mah gitu. Sok anu bisa mainan pandemi. Unggah negara rieur. Akhirnya kan pendekatannya materi, pendekatannya APBN. Kobo karena dia. Lain di pernah ke kan virus teh boga tempat. Bere tempatna tadi lemah-lemah malah urus. Da sampai lemah malah ge fungsina kangge kepentingan manusia oge ujung-ujungna mah gitu. Pero kok manusia dek nyen imah dina jurang ngalungkawing pan, nya batuan gitu nu. Kita kangge eta. Nah, kalau tadi deui berarti ai zaman mah sanes wenangna manusia. Wenangna Gusti. Nah, dina sistem Sunda nya puntennya sakudu sami nya diajarnya buat jadi urang silih simeuh we ku pangaweruh ku silih emutan. Tah, Gusti teh tos masihan pangaweruh ka urang, khususnya ka urang Sunda, ka kolot urang kapungkur. Hubunganna sareng kagustian dina sistem kahirupan urang Sunda teh digambarkeun dina tata wilayah. Tah disebutna leuweung larangan. Sabab belum larangan mah asal urang. Sanu apalkan asal urang bakal apa kanu nyiptakeun urang. Jinten eta mah rumus genetik, rumus bibitan. Itu lamun bahan-bahan baku urang dijaga, dirawat, tak eta teh aya hiji wadah tempat anu urang ngantong keras ka mantenna. Contoh Gunung Salak dipertahankeun leuweung geledeganana. Jurangna teu dirarobah. Aya ka Gusti di dinya, aya saseakan, sakeung gitu. Nah, hartosna cek dongeng urang kudu kumaha atuh memeres zaman ieu. Balikeun deui tadi
Pondang Gusti dititipkeun ka manusia mana tidak dongeng alam ieu leuweung larangan. Tamata hapunten ieu sanes ngana langkungan Papayuk Agung nya para ilmuwan mana langkung paos lah dongeng ieu. Tapi cek urang Sunda, cek simkuring khususna keur beresan masalah pandemi mah wihkeun deui kana otoritas Gusti. Mana otoritas Gusti menang Gusti teh balikeun deui tempat-tempat anu ieu teh jadi gambaran kekuatan Gusti nu di alam dunia ieu. Eta leuweung titipan. Leuweung larangan atau leuweung titipan. Tanah-tanah larangan balikeun deui kitu. Di cara menormalkan kembali. Mohon fungsikeun deui lamun cek bahasa kiwari mah kawasan konservasi. Tah eta nu mengkontrolna teh. Jadi new normal teh kan terminologi praktekna hari ini kan pakai masker, social distancing seolah ini teh harus jadi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru teh. Ari manusiana dinormalkeun gitu nya. Ari alamna henteu Nah, gitu. Jadi berarti cara mengendalikan pandemi teh sanes memusnahkan virus teh kan ya, mengendalikan pandemi itu berarti mengembalikan kembali si posisi virusna gitu. Dengan penataan wilayah tadi gitu. Nu akhirna nalika sistem ieu konsep ieu ngadeg dina pikiran manusia, berarti pikiran-pikiran nu sifatna egois, individualisme, hayang menang sorangan negara bakal leungit. Da eta mah hartosna sasurupan nalika umat manusia eling karena bibitan, eling karena lingkungan, berarti nilai-nilai tadi teh sifat-sifat jahat, sifat-sifat anu bujil tina amarah gitu leuntang rasa ical. Mana amarah digambarkeun salah satuna merekayasa dina biologi transgenik gitunya aya rekayasa biologi tadi eta teh takabur manusia teh. Hartosna melawan kodrat melawan kodrati gitu. Jadi diuihkeun kana hukum alam tadi teh, diuihkeun kana leuweung larangan teh sanes hiji berarti aya obah dina sifat manusia. Tadina egois ya, akhirna mikiran lingkungan gitu. Nyeuten kangge urang mah nya paiten aya nyareatan mah mangawe gitu nya. Aya menuju sampai vaksin sagarupi. Tapi justru nu utama lain di sanes di dinya. Tapi dina wihkeun deui. Eta mah ibarat kieu meureun Kangnya aya jalmi anu teu damang dipasihan obat teh yo kitu nya. Padahal mah pola hidup meureun. Nu kedah diuihkeun deui na gitu. Kan justru imun teh bahan bakuna kan bahan baku asli tidinya, katuangan asli eta nyetan imun. Daya tahan tubuh. Daya tubuh ari imun emang imun rekayasa. Sok sieun justru cek bahasa akademis mah justru bakal aya mutasi. Muncul virus-virus baru lamun yang dikodeun 14 sebetulnya kadatang misalnya bijil aya aka Covid 28 misalnya terus 10 tahun si Sanchez meniasa aya nu mang menangkeun keur ngumpulkeun bahan ieu teh jang nolak vaksin mah kade ulah bab eta naungkul anu dijumin porsina kena ageng lah. Jadi palinten porsi lingkungan jodohnya ka alam eta si agengan atau vaksin pendekatan fisikna ulah dominan gitu sabab eta merasa parapatna we eta mah ces gitunya. Nah justru negara teh justru kudu tadi teh jadi pelopor kudu sing surti yen persoalan ieu teh alam anu kaduh hiji katangtuan kangge hiji tadi teh new normal. Kan new normal teh henteu jadi robot kan. Henteu jadi dikendalikeun ku hiji naon namina teh tadi teh hal-hal anu peta sok aya dongengna dangke macanah manusia teh bakal leungit jati dirina. Cek dina agama kan didongengkeun manusia teh engke mah siga zombie kan gitu. Nah, jadi memang terus dikendalikeun ku. Tapi yang sekedar disim kuring da meureun ukur maca dongeng eta nya malah kan aya hiji warta tapi kedah dicek deui ya. Yen dina vaksin eta teh itu aya chip. Anu mikro anu ieu biasa mengkontrol. Niatna sae awalna mah mengkontrol bisi kadaluarsa si fungsi vaksin eta.
sehingga pergi di recovery deui. Gitu. Kan atas nah eta teu menyalahi HAM lamun urang dikontrol atas nama kesehatan sekalipun kan gitu. Nah atosna ya jauh ting ngalawan hukum-hukum kodratis cek sim kuring mah gitu. Dan catatan kangge urang mah disebutnya normal teh tadi teh lamun cek di dongeng Kabupaten Bogor mah pajajaran anyar. Nah, jadi uihkeun deui karena sistem baheula tapi baju-baju kiwari. Teu tiasa romantisme sejarah. Pajikin pajajaran anyar teh sanes ngadamel kerajaan pajajaran paintanya. Mohon. Sanes bikin kerajaan sistem politik gitu. Yang penting disesuaikan kebutuhan. Lamun enak jeung kerajaan teu pantes meuleun lain eta. Lamun enak urang kudu make makuta itu nya. Oke. Disiksakeun batur. Nah, berarti kan sanes eta. Bilih dianggapnya Sunda Empire gitu. Tetap sakaruhun tabuhan zaman. Jadi urusan dunia mah sok urbiung dina obahna zaman. Tapi nu ulah leungit mah eusi. Mengikuti perkembangan zaman teknologi mah mangga gitu. Tapi sistem nilai nilai. Mata tak asok cenah. Eusi nu ulah robah teh kan. Tah eta disederhanakeun ku urang mah. Eusi teh naon? Nya nu ngeusian patuangan. Nu dituang di leueut mah eta kada hati-hati. Kan eusi ulah robah. Baju mah mangga. Kemasan mah mangga gitu. Pirantinya atau perangkat benten. Siap. Seueur berarti nya PR teh Kang kapayuna. Mun dikeurih hiji mah karawas seueur teh. Tapi pendapat tentang seperti tadi diuihkeun karena sistem wiwitanna masing-masing bentenya. Karena asal usulna wilayahna masing-masing itu nu ngauban gitu ya. Aya teu Kang selain dari di Sunda gitunya di kita gitu hari ini di belahan dunia lain misalnya di barat di mana ilmuwan anu kira-kira pendapatnya itu samilah semangatna tuh kadinya gitu. Eta teh anu ku urang ka titenan mah hartosna dibatasi ku media sosial. Nya da meureun nyungsin teu ka ditu teh gitu. Nah, aya oge nya aya pan gerakan-gerakan anu melawan kebijakan dunia. Sebab di abad 22 anu dibujeng ku urang pan salah satu bentuk penjajahan teh ngekontrol eta. Dikendalikeun gitu si negara teh melalui berbagai teknologi. Salah satu yang paling efektifnya melalui transgenik, terus rekayasa biologi gitu yang paling efektif gitu. Tapi aya gerakan-gerakan anu memang tadi teh melawan kebijakan dunia gitu. Nah, semangatnya sama gitu. Mun pola panginten da urang mah punten sanes ngalawan. Hanes da urang mah tadi teh di sepuh urang di pasian amanat nasehat KBG dulur. Tamatak cek dina dongeng sepuh urang Sunda mah kudu Mandala Wangi yang hareupan obana zaman teh kade ulah ku Mandala Yuda. Hartosna? Nah, Mandala Yuda aya Mandala teh pan sakola. Yuda perang, fisik. Jadi merenahkeun zaman ayeuna teh ku urang teh sakola ieu teh gitu. Yang hareupanna kudu kumaha? Cek sepuh mah ku wangi. Mandala Wangi. Wangi teh teh jadi asu asal kan segitunya sanes ku Yuda sanes ku ieu. Tamatak sok anak urang balikeun leuweung larangan punten ya. Balikeun leuweung larangan Gunung Salak contoh Pangeupan Cicatih. Nah keur Cicatih unggul. Ketika Gunung Salak dipertahankeun leuweung laranganna. Ti Cicatih bae ka Cimandiri balik ka laut. Tos di laut nah keur Cicatih unggul henteu. Ana mau vaksin sok. Vaksin mah sektoral regional. Kepentingan negara ieu nyieun vaksin, ka ieu vaksin. Urang mah Gunung Salak we leuweung larangankeun. Fungsina ya mending gratis. Mengkeut alam dunianya. Dunia lan margina sabab ilahiyah teh kagustian. Kagustian mah teu tiasa di aku Bang Cicatih. Matak leuweung larangan nu aya di wilayah Gunung Salak khususna, Pangeupan Cicatih khususna eta teh keur balarea. Memang kahartos Kang beberapa politisinya mengomentari persoalan pandemi teh sapertos Fahri Hamzah misalnya di beberapa statementna anjeunna dina channel YouTube pribadina bahwa masalah vaksin ieu teh pandemi corona ieu teh kan barang gaibnya
teka tingali pisan gitu. Sanekala po kan teh jenis bungkeleukana teka tingali disebut covid teh nu kumaha sih gitu. Teka tingali bungkeleukana intinya barang gaib dan yang punya kuasa terhadap barang gaib itu nya istuning ti rukun iman urang lah gitunya, iman kepada hal yang gaib nyata Gusti Allah lah gitunya. Makanya mau tidak mau seorang anjeunna untuk terhindar dari persoalan-persoalan gaib teh nya iman kudu minta pertolongan lah gitu ke Gusti Allah gitu. Jangan melawan perkara gaib mah. Kan meureun ieu penjelasanna gitu. Ieu penjelasanna, mari kan cek Sunda mah kan itu cukup kurasa. Dampak di pandemi teh kieu rasana. Terus rumasa, baru pandemi diantep. Kan kudu diberesan. Tah, ka seseueurana ngan dugi ka rumasa. Kalau kudu diberesan, kudu ieu. Nah, lebah tumari mana? Lebah nampi pacen gawena kan gitu. Kedah kumahana eta nu sering kali jawabannya akhirnya jadi bias gitu Kang. Tah eta terus ustad kiai gitu upami nuju ceramah nuju khutbah gitu. Nya sing loba areling ka Gusti Allah cenah ieu teh keur usum loba penyakit, Covid, corona lain sebagainya gitu. Ya, semangatna mah sami kan gitu kembali ka kegustian gitu minta pertolongan ka Gusti Allah gitu. Tapi kumaha carana gitu. Ka pendak pangintennya. Tah eta urang mah diuwihkeun deui ka wilayahna masing-masing aya carana kanggo nangtoskeun batas-batas wilayah, larangan ulah tutupan pagerna. Magara naon tadi teh aya leuweung baladahan eta mah kangge kepentingan manusia. Kebon lemur rajabina nah dipagar gedung tutupan gitu. Nah matak dina dongeng urang mah aya sebut ulat pangauban, ulat wilayah. Katuangan teh kedah hasil ti wilayah urang ulah mentas pangauban. Nah margi saripati urang teh eta tos dibatas. Kan perupihan sifat teh kumargi tadi teh seueur campur sari-sari ti nu sanes. Berarti penyelesaianna diuwihkeun ka bangsana masing-masing. Eta sahabat new normal teh. Terkait ianya kan terus aya penjelasan sekilas ti Akang tentang makna bangsa gitu. Memang kadang-kadang sok diamutan ku abdi negara, mun negara mah Indonesia gitu. Bener teh Ces? Mun negara urang naon? Bisa. Lamun agama Islam misalnya. Islam, Kristen, Konghucu, Katoliknya. Suku Sunda, Batak, Bugis, nya suku kan. Nah kalau bangsa suku, agama kan urang teh nya demikian mun ngadoa nih kan mah mudah-mudahan sing manfaat pikeun nusa, bangsa, agama, negara nya. Amun negara Indonesia, Malaysia kan negara. Lamun agama Islam gitu, lamun suku Sunda, Batak. Bangsa naon tah? Eta. Bangsa. Kinen-kinen gua. Tah, duwihkeun deui tadi teh. Jantan pamidina adeg-adeg konsepnya, konsep. Aya disebut Gunung Pangauban. Gunung Pangauban. Nah, gunung tetengger negara. Tetengger teh ciri negara. Pangauban ciri jeung cara bangsa. Nah Pangauban dihubungkeun jeung ciri cara bangsa. Sabab Pangauban mah jelas batas wilayahna. Gitu. Ciri anu tandes tina batas wilayah aya konsep tanah air. Tanah warugana air batasna. Nah matak Cimandiri Gubraga Laut eta enten ciri Pangauban. Ciri wilayah. Tah eta cek dina adeg-adeg Kasundaan mah disebut ciri cara bangsa. Nah gunung janten tetengger negara. Ciri negara sabab gunung contoh Pangauban Cimandiri. Nyangirah ka Batu Tumpang. Ka gunung Batu Tumpang. Tah di Batu Tumpang nyangirah cai aya nu ka Citarum, ya aya nu ka wilayah Cibuni. Hartosna gunung mah meungkeut sababaraha wilayah. Kesatuan bangsa-bangsa gunung teh gitu. Jadi negara teh terdiri dari berbangsa-bangsa teh. Bangsa-bangsa hartosna Pangauban wilayah tanah air tadi, tanah jeung caina gitu. Pancen mah isa ujung-ujungna mah. Berarti identitas abdi teh meureunnya lamun ayeuna di dieu teh mah. Abdi Bayu misalnya. Negarana Indonesia.
agamana Islam, sukuna Sunda, bangsana Cicati, Gunung Salak, Ageungna Cimandiri. Jadi wakil NKRI keur urang dieu mah Gunung Salak gitu. Ya berarti lamun sareng anu Ciliwung benten bangsa berarti. Benten bangsa. Sanaos sa agama, sa suku, secara identitas kewilayahan. Da agama mah kesemestaan. Agama semestaan. Geus kenegaraan mana agama mah gitu. Jadi itu Sunda di dia Sunda tapi bangsana benten. Gitu. Berarti apa ndak nama tah terminologi bangsa dalam aplikasi sehari-hari Kang ya. Gitu. Berarti asumsinya lamun setiap orang yang tinggal di wilayah itu sadar tentang kewajiban sebagai bangsanya sendiri gitu kan, mengerti tentang bagaimana cara kerja sistem bangsa tadi, Gunung Pangauban tadi, insya Allah meren ya, persoalan seimbang meren alam dunia teh kan? Seimbang, sarang berdaulat sakomi ayeuna ciri bangsa berdaulat. Fungsikeun batas-batas Pangauban Cimandiri Catih di antawisna. Mentang ti gunung nyangirah ka gunung Batubang. Gubragna ka Pelabuhan Ratu. Ngadingding batas. Panghilirna pinten gunung. Tanggul teh. Matakan aya dongeng Tanggul Gede, Tanggul Tengah. Tanggul Gede contohna ya ngadingding Gunung Halimun. Terus naik ke Gunung Salak. Salak naik ke Gunung Pangrango ke Gunung Gede ke Gunung Kancana, ke Gunung Siang, tepang sang Batu Tumpang. Kadingding ka dieu teh negara tengah pan. Anu ka Paliwetan, anu ka tengah Cibuni. Tah eta we jaga ulah mun tas ti dinya. Naon ulah mun tas teh kahirupan materialna. Sawahna ti dinya, caina ti dinya, tuang leuit ti dinya. Karek berdaulat. Jadi lamun bangsa diterjemahkeun Pangauban, babari ngadama batas wilayahna, batas ekonomina mana. Termasuk batas administrasi. Tunduk kana hukum ieu. Da teu tiasa pandanganna kitu, manusia teh subsistem ti alam. Manusia teh sakeser ti alam. Berarti manusia anu geus nyieun konsep administrasi tunduk atuh ka hukum alam. Ayeuna Sukabumi bade dipekarkeun di Kang dongengna rencana. Gitu. Eta mod Sukabumi Utara, jadi utara selatan. Pelabuhan Ratu teh kacanaka ditu. Ka Sukabumi Induk gitu. Gitu. Sukabumi Utara teh batasna dugi ka Cibadak. Jadi di Sapalih Cimandiri berarti Sapalih Cicati mah hampir keseluruhan lo berarti. Mung di Palih nya eta teh ieu we jadi polemik gitu. Siapa aya beberapa kecamatan aya nu hoyong ngiring ka utara seperti Sikidang misalnya gitu. Tapi ku pengusulanna tim anu usulanna tetap berada di ka induk gitu. Nah gitu. Tarik menarik gitu. Cecep si kuring mah keun we teh kamonesannya urusan administrasi mah. Artinya kamonesan manusia merendahkeun hukum dunia, hukum negara gitu. Nu penting mah sistem anu ulah ical mah sararea kudu taat kana hukum Cimandiri. Sok deh. Misalnya utara kecamatan udah disebara bagi maka kumateting memaranehna lah kecamatan desana naonna teteuing gitu. Tapi kan anu teu tiasa dibatasi ku administrasi mah kan hukum alam cai. Saha bisa ngabelokeun Cimandiri banyak di bendung teh diatur kan teu tiasa hak bararea gitu. Jadi mah tidak ada pilihan lain kecuali tunduk gitu nya. Nampi teh ya. Nampi teh kan kayak hukum alam kan jelas eta hukum Gus gitu. Iya. Saya urang tunduk nyembah ka alam. Alam mah sarana. Sebab urang nyembah kan hakikatna. Lamun urang teu gaduh sarana teh terak ka Gustina. Itu kan sarana teh. Iya. Pan kitu cek Gusti teh ulah mikiran kuring. Pikiran mah ciptaan kuring. Nyambareun Gunung Pangauban urang mah gitu. Identitas negara jeung bangsa urang. Nah, terdekat panginten orang mulai mengetahui pandanya. Terdekat anu ngajirim. Ngajirim urang kan itu urang Bayu, misalna Bayu kan jirim gedena mah ieu Gunung Salak. Eta kan jeung bakti teh gitu. Ka negara nu eta sang ka bangsa eta. Di dinya heula eta kedah tebih-tebih ka mana-mana. Jirim urang jirim eta gitu. Da wiwitanna di dinya. Eta asal muasalna. Sami nu sanesna oge nu urang Citarum, urang Cimanuk, Cisanggarung gitu. Mohon pasti keuna ku hukum eta. Mana di luar eta pan.
Aduh. Ya mah pokoknya mah di seepkeun we lah dugi ka baterai seep ieu mah tinggal ngabagi-bagi mampang mumpung margina langki ya Akang tiasa ka dieu. Rupina mah Kang Mohon tos bade sajam langkung. alhamdulillah. Ja. Alhamdulillah. Karaosnya? Raos teu karaos. Sanes teu karaos. Dugi ka nunutan operator lagi ganti sip 2 ya. Atur nuhun Kang samentawis mah pangaweruh panginten tos biasa didugikeun sareng kangge para pemirsa oge nya ya, penonton setia channel Sabadesa gitu. Salam batosnya kenging ieu pencerahan mudah-mudahan kanggo bekel Dharma Bakti Kapayuna gitu nya beuteun sim kuring mah da cukang lantaran syariat hakikatna beuteun anu saena tangtos tinu makawasa da sim kuring mengukur Dharma ala lakon beuteun nya tah gitu hatur nuhun oge pangangkirna salam baktos ka oge wargi sim kuring cag Cag Dampes atur nuhun Kang Rahmat mudah-mudahan dina waktos nu sanes tiasa patepang di dengan pembahasan anu langkung langkung penting lah. Rupina sakitu hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.